Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring ayeuna bade medar carios katunda nyaeta Sikidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina medar ieu carios leuwih sumangat deui sareng pala wargi oge di mana bae ayana anu ngadangukeun ieu carita tiasa kahibur ku carita anu dipidangkeun ku simkuring dina ieu channel. Mangganya supados teu nyangkolong kana waktos cuang kawitanan. Nini nah tiasa diturunkeun bae abdi teh ubaran heula abdi hoyong mapah. Hatur nuhun Nini parantos nulungan abdi maduka kumaha ayeuna teh saupamina pasikena aya dina cangkreban sibewuk pastina abdi teh bakal dirurujuk ku manehna. Aduh Gusti Nini hatur nuhun Nini hatur nuhun. Cek Lisnawati harita nyarita kitu lumengis bari rembai ku cai mata. Nya Nyai ulah loba omong ayeuna makeun ke ulah kayang diubaran da moal gampang leumpang di tempat mah pan katempo ku Nyai oge meureunan itu batu mun disakitu gedena ke urang ngobrol di saung Nini ayeuna mah cicing bae dan ini mah teu rasa keberatan atawa ngerasa ripuh ngagandong Nyai teh. Tenang bae Nyai, tenangnya. Cek si Nini nyarita kitu bari terus luluncatan ka cida gesitna. Malahan mah dina waktu harita lumpatna teh leuwih gancang deui ngablesat awakna teh. Bener-bener teu ngarasa berat sanajan ngagandong Lisnawati dina tonggongna. Atuh Lisnawati oge harita teu nyarita deui, cicing bae nangko dina tonggong eta Nini. Blesat kecil blesat. Tulila oge eta Nini teh anu ngagandong Lisnawati geus nepi ka hareupeun hiji saung lumayan keur dicicingan ku dua jelema mah. Harita Lisnawati teh diecageun tina tonggongna sanggeus nepi ka hareupeun saung. Tah ayeuna mah kulantaran geus nepi sok ku Nini Pak bakal diubaran heula cicingnya nya cicing ulah waka nyarita cicingnya tek. Harita si Nini teh langsung mecet urat-urat penting anu geus dilumpuhkeun ku Ki Bewok jeung anak buah manehna anu ngajadikeun Lisnawati leuleus kawas anu teu boga tanaga dina waktu harita. Ayeuna mah sanggeus dipencetan deui ku manehna Lisnawati teh cengkat bisa nangtung jeung sagala rupana. Aduh Nini hatur nuhun Gusti, hatur nuhun Nini. Aduh Gusti hatur nuhun Gusti parantos ngirimkeun Nini ka diri abdi sehingga diri abdi ayeuna tiasa bebas tina cangkraman si bewuk. Aduh Gusti tapi kumaha kaayaan sepuh abdi dina waktu ayeuna Nini. Aduh abdi masieun sepuh abdi cilaka Nini. Lisnawati dina waktu harita ceurik balilihan bari ngagabrug ngarangkul eta Nini anu ngusapan tonggongna. Geus Nyai geus ulah hariwang Nyai ulah hariwangkeun ulah loba pamikiran. Ayeuna mah Nyai teh kudu cicing jeung Nini nya Nyai ulah hariwang masalah kolot Nyai mah kawasna mah anu kaimpleng ku Nini mah teu nanaon ngan sanajan awakna ayeuna keripuh tapi kawasna mangke oge bakal walarki deui bakal jag sabirahara sabihari sanajan pamikiran maranehna
berat mikiran Nyai, tapi kes ayeuna mah Nyai ulah sedih kabeneran sabener nama nini teh keur neangan calon pimurideun meureunana ayeuna teh Nyai anu bakal nyangking segala ilmu anu dipimili ku nini kitu bae Nyai. Ulah hariwang masalah kolot Nyai mah teu naon-naon sanajan ayeuna nandangan ka nyeri anu kacida beratna tapi moal nepikeun ka kukumaha sabarnya Nyai sabar cek eta nini nyarita kitu bari terus-terusan ngusapan tonggong Lisnawati anu nangkep pageuh ka dirina. Nah laras eta teh nini sepuh abdi teu nanaon abdi masuk sieun sepuh abdi teh nandangan aduh abdi mah teu giat nyambatkeunana ieun pisan sieun dasar si bewok. Nah jati-jati kita jalmi teh nini cek Lisnawati harita nyarita kitu bari nutupan beungeutna sanggeus ngalepaskeun tangkeupanana kana awak si nini. Nyai kes cek nini oge teu nanaon sanajan ayeuna keur nandangan ka nyeri anu kacida parnana tapi nini bisa mastikeun insyaallah kolotnya itu mual kukumaha geus ayeuna mah cuang ngobrol sareng nini sok caritakeun sagala rupana kumaha geuningan awalna Nyai teh bisa dibawa ku si bebok sanajan nya nini ayeuna geus apal tapi nini teh hayang nyaho langsung tina sungut Nyai sok caritakeun sakabehna Nyai ka nini cek eta nini nyarita kitu deui bari neuteup ka Lisnawati anu keur ngagaringkeun cai matana ku ujung baju anu dipake ku manehna. Lisnawati barang ngadenge pananya kitu sakedeung ngahuleng bari meuremkeun dua matana dina hatena teh ngageretes. Aduh Gusti hatur nuhun geuningan abdi teh ayeuna ditepangkeun sareng hiji sepuh anu kacida linuhungna salaos teu acan diterangkeun sagala rupina ku deui sim abdi geuningan ieu nini teh kawasna mah tos terang sagala rupina geretesna bari arenghap jero geus kitu mah matana teh neuteub ka si nini tapi teu kuat lila terus tungkul deui kulantaran sorot mata si nini teh kacida seukeutna kawas rek ngadudut jajantungna. Nyai ulang ngahulang bae Nyai sok caritakeun ka nini mah geus teh sabar sanajan nini geus apal oge cek nini oge tadi tapi leuwih afdol lamun dicaritakeun ku Nyai kumaha kaayaan kahirupan Nyai teh sabenerna geus bisa nepi ka tempat anu bahaya kulantaran Nyai teh dibawa ku garong anu kacida dipikasieun ku sakabeh warga di mana bae ayana geus ka bayang ku nini oge kumaha beuneunan Nyai teh lamun bisa dibawa ke tempat maranehna Nyai sok caritakeun ka nini cek si nini harita nanya deui bari mencerong kana beungeut Lisnawati anu tungkul teu wani neuteub ka eta nini iya Nyai abdi teh nya kumahanya aduh Gusti bingung nyariosna bingung nini aduh Gusti kumahanya Nyai teh kudu kumaha Nyai teh aduh Gusti Nyai aduh ya Allah abdi teh bingung nini bingung aduh sedih rewas sanajan sanaos ayeuna bingah oge tapi rewas kacida nini cek Lisnawati harita nyaritana teh arap-ap eueup kulantaran kasedih jeung kanyeri dina waktu harita pacampur ngajadi hiji. Geus Nyai cek nini oge ulah dipikiran ayeuna mah geus aya di hareupeun nini ka beneran
Nini teh keur neangan piwarisin ilmu Nini berenang Nyai teh geus ngajodo bakal ngawaris sakabeh ilmu anu dipimili ku Nini. Ayeuna mah geus ulah sedih ulah hariwang di tempat ieu mah bakal aman. Sok caritakeun sagala rupana Nyai, tapi ke heula tak inum heula nya supaya hate Nyai teh leuwih teger deui inum heula nya. Cek si Nini bari nyokot patok cai anu geus dieusian ku cai herang ku manehna teh. Sameme dibikeun ka Lisnawati teh dijampe heula ditiup geus kitu teh diasongkeun ka Lisnawati anu narima terus diinum. Saenggeus nginum cai herang dina batok anu dijampe ku si Nini ngadadak hate Lisnawati anu kacida sedih jeung bingung teh jadi teger. Sanajan ari kasedih jeung kaperih mah moal leungit ngan dina waktu harita batina ngadadak ngarasa tenang teu kawas samemehna. Sok Nyai sok ayeuna mah caritakeun ka Nini Nyai ulah ditutupan sagala rupana soknya. Ayeuna mah geus tenang kapan hate teh Nyai. Lain kitu cek si Nini bari seri leutik netep antep kana beungeut anu geulis. Mohon mangga ku abdi bade dicarioskeun sagala rupina. Cek Lisnawati geus kitu mah derak-dak manehna teh nyaritakeun ti awal nepikeun ka akhir sagala kajadian anu geus dialaman ku dirina jeung indung bapana Katut sakabeh murid-murid bapana di lembur. Geuningan kitu Nyai. Aduh Gusti, aduh karunya teuing Nyai geus ayeuna tapi geus ulah sedihnya. Ayeuna mah cicing jeung Nini daek teu lamun diangkat muridku Nini daek teu Nyai. Cek si Nini bari ku mecrek langsung nanya kitu. Mangga pami laras mah Nini bade mercantenkeun ka diri abdi nampi sadaya ilmu anu dipigaduh ku Nini. Mangga abdi kersa Nini, abdi ugi karaos geuningan kamampuan anu dipimiliku abdi teh acan aya naon-naonna kan ukur sageprakan teu tiasa ngalawan ngan saukur jadi kaheureuyan keur si bewok mah abdi hoyong nyingkirkeun hoyong ngabebaskeun sadaya jalmi-jalmi anu aya dina ancaman maranehna Nini. Cek Lisnawati nyarita kitu atuh kacida bungahna si Nini teh nya atuh Nyai geus ulah cerik deui nya geus tenang ayeuna mah kenalkeun ieu ngaran Nini teh Sukmala. Nini Sukmala Nyai teh saha ngaran teh sok sebutkeun ka Nini. Cek Nini Sukmala bari neuteub ka Lisnawati anu dina waktu harita keur nyusutan cai matana deui anu teu bisa ditahan sanajan samemehna bisa eureun dina cerikna teh tapi sanggeus nyaritakeun sagala rupa pangalaman anu geus kajadian teu kawasa dirina nahan pikasediheun anu terus nyelek kana jero hatena. Nami abdi mah Lisnawati Nini. Cek Lisnawati bari neuteub sakedeung ka Nini Sukmala. Geuningan alus pisan Nyai teh ngaran teh geulis jeung rupa ngaran oge alus geus ayeuna mah nya sok urang istirahat heula nya sok mulai ti poe isuk Nyai bakal dididik ku di dieu tempat tapi kudu sabar berenangnya Nyai teh moal bisa juga bisa berenang kudu aya waktu
nepikeun ka mang tahun-tahun supaya bisa neleman sakabeh ilmu anu bakal diturunkeun ku Nini. Kumaha daek Nyai? Ceuk Nini Sukmala nanya deui bari neuteub ka Lisnawati anu unggut-unggutan. Mangga Nini, mangga abdi mah karsa kumargi karaos geuningan ari pangartos teu sabaraha teh gampil pisan diruksak ku jalmi-jalmi kawas kitu Nini. Syukur atuh ari kitu mah Nyai, syukur Nini maka cida bagjana nya atuh ari geus kieu masok pulang di dieu jeung Nini. Mudah-mudahan hidup teh bisa narima sakabeh kamampuan anu bakal diturunkeun ku Nini. Cek Nini Sukmala bari nepukan tak-tak Lisnawati anu unggut-unggutan bari imut bakat ku bunga kulantaran manehna oge teu hayang balik dina kaayaan kawas kitu tangtuna bakal kaalaman deui sagala bahaya anu geus hampir ngaruksak kahormatan dirina dirurujit ku Ki Bewok. Geus kitu mah Nini Sukmala teh ngajak Lisnawati ka jero dituduhkeun tempat keur Lisnawati cicing. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Lisnawati anu ayeuna tumetep jeung Nini Sukmala rek neuleman sakabeh ilmu anu bakal diturunkeun ku eta Nini. Ayeuna urang tuturkeun kaayaan Parman jeung Aki Ranggalawe anu terus-terusan berang jeung peuting salagi aya waktu Aki Ranggalawe terus-terusan nurunkeun sakabeh ilmu anu diagem ku dirina. Dina waktu harita samemeh Parman latihan teh keur ngobrol di jero pondok tempat maranehna salila ieu cicing. Ujang Aki teh kacida bungahna Ujang, hidup teh ayeuna geus rek pinuh ku pangaweruh anu diturunkeun ku Aki. Sakedeung deui oge hidup teh bakal ngawasa sakabeh kamampuan anu dipimilu ku Aki. Kumaha Ujang? Nah Ujang teh ngerasa berat atau henteu dina narima sakabeh kamampuan anu ku Aki diturunkeun? Ceuk Aki Ranggalawe nanya kitu bari neuteup Parman anu tungkul teu wani neuteup beungeut Aki Ranggalawe. Atuh kacida bingahna Aki, abdi mah bingah pisan kumargi Aki teh parantos mercantenkeun ka diri abdi nampi sadaya ilmu-ilmu anu ku Aki diagem. Hatur nuhun Aki, hatur nuhun, tapi abdi teh tetep bae dugikeun ka ayeuna sok emut ka bapa sareng emak. Di mana salaresna bapa sareng emak abdi teh Aki nah tiasa dina waktu ayeuna nerangkeun sadayana ka diri abdi. Abdi mah parantos panasaran Aki. Ceuk Parman harita langsung ngejawab gitu. Syukur Ujang, syukur ari kitu mah Aki teh kacida bagjana, tapi ari masalah kolot hidup mah hampura ceuk Aki oge sabarnya Ujang. Aki moal waka ngabejakeun sagala rupana samemeh Ujang bisa neuleman sakabeh kamampuan anu rek diturunkeun ku Aki. Kulantaran lamun ayeuna Aki ngabejakeun sagala rupana, waduh bahaya Ujang, bahaya. Pastina oge Ujang teh bakal kaganggu pamikiran, moal tenang deui dina neuleman sakabeh ilmu
anu diturunkan ku aki jadi gitu Jang. Sabar geus waktu nama sagala rupana bakal kanyahoan, bakal diapal atau diapal kaapal ku Ujang gitunya. Sabarnya sabar Ujang. Cek akirang lawe bari imut ngegelenyu sabenerna mah dirina oge geus teu sabar hayang nyaritakeun sakabeh pangalaman hirup indung Bapak Parman, tapi dina waktu harita tetep bae kulantaran moal hade keur Parman lamun dina waktu ayeuna geus nyaho sagala rupana atuh Parman teh waktu harita ngahulang deui bae tapi dina jero hatena teh ngagerentes. Aduh, naonnya sabenerna anu ditutupan ku aki teh kawas nama kacida beratna. Nah bener kalau taing teh hirup kene, lamun hirup kunaon geningan ditutupan ku aki, tapi lamun geus teu aya dikieuna kunaon oge disumputkeun ka kuring lain sebutkeun bae geus eueuh kitu. Nah hese menihara rese teh aki teh dina nyaritakeunna gerentesna eta anu ngagolak dina jero hatena. Sabar Ujang, sabar ulah loba pamikiran cek aki oge ulah loba pamikiran. Ayeuna mah geus tibatan Ujang kalah ka ngahulang loba pamikiran kitu. Yap, cuang latihan deui kusabab tingkatan anu rek nepikeun ka akhir dina waktu ayeuna ku aki bakal diturunkeun ka Ujang. Aki yakin dina waktu moal lila deui sakabeh kamampuan anu bakal diturunkeun ku aki ka Ujang bakal sanggup disampurnakeun ku Ujang. Kulantaran dina waktu akhir nama aki teh bakal nurunkeun ajian pamungkas anu disebut kidang kilat. Tah lamun Ujang geus sanggup neleuman ilmu kidang kilat anu jadi ilmu pamungkas ti aki kakara, Ujang bakal nyaho sagala rupana. Ayeuna mah geus hayu tuturkeun aki ulah loba omong nyanya Ujang, ulah loba omong deui atawa loba tatanya masalah kolot Ujang deui ka aki. Ayeuna yap urang teruskeun deui latihanana Ujang. Blesat les sakeuceup mata sanggeus ngomong kitu aki ranggalawe langsung luncat leungit tina teutepan Parman. Aki bener-bener kacida hebring na ilmu aki teh. Tungguan aki, abdi nyusul aki. Blesat les sanggeus ngagorowok Parman oge luncat nuturkeun ka mana inditna aki ranggalawe. Waktosna kabujeng seep hanjakalnya, waktosna teu nyekapan kumaha kaayaan aki ranggalawe jeung Parman dina latihanana. Ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu heula, insyaallah kapayuna ku simkuring diteraskeun deui. Sapunya pegat cimpai paturai patepang deui, mangga permios.